Wa mal hayatud dunya illa laibu walahun. Teu aya kahirupan dunia mah kecuali ngan sakadar heureuyan hungkul jeung memengan kaulinan. Aya anu sok resep ulinan mah kapan budak leutik mah meuli mobilan mun boga duit mun teu boga duit atuh eta jeruk cangkang jeruk dijieun. Aju dijieun mobilan sapoe 2 poe 3 poe kunyana keneh dibalangkeun. Eta budak leutik ngaran. Heureuyan teh percis kos budak leutik geus urang teh lamun ngagunakeun dunia lain dipake akhirat eta teh sarua jeung budak leutik keur nyoo cocoan. Aya ustad hayang meuli Avanza eta teh ustad orok. Aya kiai hayang ganti mobil kiai orok. Sasapihan lah. Oh mau teman rakyat mah yang ganti itu eta nu kos kitu adalah jelema nyaruaan ka budak leutik keur lalagaan heureuyan. Kok bisa kajawan lalagaan jeung heureuyan? Lantaran engke bakal kaduh sakedeung jasa dibandingkeun jeung kahirupan akhirat. Di dunia teh mungkin ngan sakadar 20 tahun atau 50 tahun atau 80 tahun mayoritas 63 tahun carang nu datang ka 100 tahun keur digedekeun 100 tahun paeh nyana eta teh nyanangan sakadar ngaheureuyan dunia heureuyan lalagaan jeung dunia. Naon nu batak disebut lalagaan jeung heureuyan dibandingkeun jeung kahirupan akhirat anu abadil abad. Anu lilana lawas sing lawas eta teh anu 100 tahun eueun naon sakumaha budak leutik nyonyoo mobilan nyonyoo kakapalan nyonyoo bobonekaan sapoe 2 poe 3 poe saminggu 2 minggu blang kos kitu percis. Atawa anu dimaksud ku labun teh ieu adalah ngalaksanakeun maksiat. Nu disebut ku lahun teh ninggalkeun taat. Jadi tafsiran labun walahun teh di samping cara nu tadi singkatna jeung simpulna oge aya anu nyaritakeun labun teh ngalaksanakeun maksiat. Iyalah lamun urang nyaritakeun labun dunia berbagai-bagai kelas keur nyaritakeun labun maksiat. Aya lahun kumaha? Lahun mah kieu. Dunia aya di urang tapi teu digunakeun lahun ngaranna. Urang keur diuk di hareupeun ieu mah. Waalaikum. Saha eta? RT-nya, naon? Iya, jariah masjid. Persaban. Lahun ngaranna teh. Abe kanyawan ieu, abe kaharti ngahartikeun labun jeung lahunna bener teu? Lamun tarifna panjang kan dihartikeun ku bahasa urang bae, jasa urang ketos. Abe babari. Ai kiai mah geus nyahoan tarif-tarifna. Ieu mah jang urang lembur abe kanyawan. Pan dunya si labun walahun tacara tadi tangah hartikeunana. Labun berbagai kelas maksiat lahun anti. Jadi berarti nyegah kana ibadah. Andai kata jariah nyana teu daek lahun dunia aya di leungeun nyana teu digunakeun bakal jadi siksa. Aya nu keur ngabangun majelis salim dunia aya di leungeun nyana tapi nyana persaban bae lahun ngaranna bakal jadi siksa. Aya jelema ini kabangun pondok pesantren murni pondok pesantrenna benar-benar ibadah ka Gusti Allah. Haju minta bantuan ka nyana teh lahun ngaranna nahan kana kahadean. Aya batur nu deuk perang ku manehna teh di modalan, aya fakir miskin kelaparan nyana padahal boga nyana teu daek mengulurkan tangan eta ngaranna lahun nu kos kitu ngaranna. Atawa nyana teh sehat walafiat tapi teu daek salat lahun ngaranna. Nyana teh padahal mah teu tunduh teu naon ti penting hudang tapi teu tahajud lahun ngaranna. Nyegah ngalaksanakeun ibadah nu kitu ngaranna lahun, ngalaksanakeun maksiat nu kitu ngaranna labun. Babari kan. Tah mayoritas teh ya kos kitu. Nu mantak dijelaskeun ku Al-Qur'an, "Wa mal hayatud dunya illa laibu walahun." Bari masal ngadenge ayat eta nyaho tah. Ki haji teh, oh dunia mah kos kitu horenganan tah. Anu minta jariah ajun teu dibere barinya kelan janggot teh kos kitu. Eta nu kitu ngaranna lahun tah. Jol bae aya. Assalamualaikum Pak Haji jariah ieu. Moal wakah heulanan. Pan nyaho pan moal wakah blon teh Ki Haji. Nah ieu 99% Ki Haji blon ya kabeh ge. Nyaho tapi teu ngalaksanakeun. Jadi lahun kabehan teh mandak wa mal hayatud dunya illa laibu. Walaupun dijelaskan emang kos gitu tapi aya dunia anu teu laibun walahun. Mana? Wa amma ta'atu wa ma yu'inu 'alaiha fa min umuril akhirat.
dunia nu dipakai taat, dunia dipakai nulungan karena taat, eta adalah termasuk umuril akhirat. Urang lumayan ye usaha teh maju, aya pembangunan masjid, minta ka urang atau urang lah langsung nyodorkeun tah 100 juta, tah 500 juta, tah 1 miliar. Eta mah dunia lain labun walahun, eta mah umuril akhirat. Abe jelas ye urang, henteu jadi lanat sama dunia. Urang aya ye jual Assalamualaikum baji, baji mah usaha maju ye. Ngatur nanaonan deureun usaha aing. Wah, memehna geus ngajawab kos gitu. Hareudang aing mah. Henteu kieu teh alhamdulillah, henteu kitu. Ieu mah lain pan. Atuh naon-naonan sia. Make jeung naliti usaha aing, usaha aing. Geus basi pelit ye kieu nu kos kieu. Itu asal ngomong lain gitu, Baji. Kula ieu boga budak eta non gara-gara ngara raji di imah aya meureun 30-an mah butuh tempat. Ya tuh sia-sia nu magahan ngaji. Kunaon make jeung kaing sagala. Eta lahun teh tapi lamun kieu mah haji budak aya nu ngaraji di imah 50 mah teu bogaan tempat, mah teh rombeng be gede angin bocor. Hayang rada bagus. Je, sia deuk ngabangun. Geus aya gambarna. Nyencan aya gede gambar we. Aduh, emang belon eta nu sugih teh belon. Kos kitu teh ngagambar we gambar lain kieu pan nu sugih mah. Geus tenang bae. Kayak kumang haji dipanggambarkeun kayak lamun geus satuju ka karak atawa lamun di dinya boga babaturan tukang gambar. Gambarkeun aju gegeran ka mang haji ka dieu geus ulah nyawana naon lah sia mah magahan maji bae sing tentrem. Nya, tah geus bener aya gambarna. Ieu kieu satuju atawa manangnya anak geus satuju bae. Asal leutik teuing ieu mah ieu. Leutik teuing sapira 5 kamar. Cak abah haji mah nyieun 3 tingkat engke kontrakeun. Saya aja belon. Henteu, serius ya mah. Nah, ieu akur gambarna, akur. Geus, sia mah ulah nyaon-naon, pagahan ngaji. Ieu mah kumang haji bae dibangun ke tukangna ge tukangna. Geus aya teh ngaji. Sia mah geus tarima beres bae. Eta mah taat ngaranna, umuril akhirat tama dunya. Masya Allah, tak ieu keur carita lain labun lain lawun. Akhirat di mana nyokotna? Apa cakang jeung Nabi? Ad-dunya mal'unatun. Dunia terlanat. Mal'unun man fiha. Dilanat jelema nu aya di dunia na ge. Dunyana dilanat jelema nu aya di dunia na terlanat. Illa man zakarallah, kecuali jelema nu zikir ka Allah. Hiji dunia jelema teh tapi zikir ka Allah eta mah lain laknat. Wa ada jeung anu ngalaksanakeun kana amanat-amanat Allah eta mah dunia nu dipake ngalaksanakeun amanat Allah eta mah sanajan bentukna dunia lain mal'unun tamah akhirat tamah nu kos kitu mangaran. Nomor katilu wal alim wal muta'allim, nu ngajar jeung nu ngadengekeunana dunia teh lamun nu dibahasna eta adalah agama, nu ngajar jeung nu ngadengekeunana yakni guru jeung muridna lain dunia labun walahun tamah akhirat tamah. Jadi geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi, ad-dunya mal'unatun, dunya terlanat, mal'unun man fiha, kecuali 3 perkara. Hiji jelema nu zikir ka Allah, dunia tapi akhirat tamah pibukteunan. Kadua ngalaksanakeun amanat Allah, boga harta digunakeun pake perang, digunakeun pake lillahi kalimatillah, masjid, pondok, pesantren, majelis taklim. Eta mah sanajan bentukna dunia umuril akhirat. Nomor katilu al alim wal muta'allim, nu ngaji jeung nu ngadengekeunana sanajan dunia eta tetep bae akhirat. Tuh nu mantak wa mal hayatud dunya illa laibu wa lahun, kecuali 3 perkara. Geus engke nalika maotna ge jelema anu 3 perkara eta mah hiji nu zikir ka Allah, nu inget ka Allah, ya salat ya zakat ibadah lah. Nomor kadua ngalaksanakeun parentah-parentah melalui dunia. Nomor katilu nu ngaji jeung nu ngadengekeunana eta mah ketika sakaratil mautna didelekeun sorga, didelekeun neraka, didelekeun sorga, didelekeun neraka, eureun-eureunna di sorga, bahkan dirina teh sieun kana paeh. Nu matak wani perang ge teh sieun ka paeh lantaran paeh sorga. Nu matak diibah wani ka dieu eta teh keur hayang paeh. Cajan teh cenah kiai. Inget ka paeh minimal lah babak-babakelan gitu jang paeh minimal kan kos gitu.
kamari prekan 2 minggu teh apaan atau dipakai ngalancong mah lu pan macam-macam atuh lah ngaji henteu cenah maning urang ka ditu bae ka karang bolong henteu lolobana mah pugu kesel cenah ieu teh ngaji emang kunaon gitu rindu ka tukang uduk tolol tuh ai ka aing teu rindu ai ka tukang uduk rindu hakikatna dunia wa mal hayatud dunya illa laibu walahun loba tafsiran labun walahun kukula geus disundakeun tadi nu paling babari tadi labun mah ngalaksanakeun maksiat lahun mah nahan tina ibadah kabeh nginahin ke kapanggi bae urang jeung ayat eta oh iya geus lamun aya urang nu menta jariah urang lah henteu urang keur lahun dunia aya teu digunakeun lahun eta nu bakal jadi siksa nu bakal jadi siksa selantaran akhirat mah lain labun walahun urang dunia loba tapi digunakeun pakai akhirat teu jadi labun walahun akhirat labun walahun lantaran cak Gusti Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun aing teu pati ngadamel ka jin jeung manusia kecuali kudu ibadah ka aing berarti nu dipake ibadah mah teu kaasukeun labun walahun aing teu semata-mata nyieun manusia jang labun walahun kecuali non kecuali jelema nu poho ka aing tah nu poho ka Allah dirina poho ka Allah labun walahun dunia dipake poho ka Allah labun walahun urang kuari membeli mobil bus tetangga kabeh ngomong bu meuli bus tapi barang urang kanyahoan ku tetangga besi deuk jarah yeuh ka dieu ka bus ya ayo naik ka Banten gratis poe minggu yeuh urang ngaji gratis besi deuk ka mana ieu pake bae mobil gratis eta mah teu labun walahu malah cek tetanggana mudah-mudahan ki haji ka beli mobil deui ampunan beung ngeunaheun jasa mobilnya nama ke mama mana ge gratis bang anu miskin ngarasakeun kasugihan batur eta teh di dunia bae di dunia geus kangeunahan jang fakir miskin di akhiratna moal henteu salamet lantaran di dunia na bae geus di kenaon kitu didoakeun jelema sugih kemudian kapalingan mobilna tetanggana ngadenge leungit mobil hadege berarti teu beres anu sugih tinggal kitu bae babari jasa asal tatangga hadege we teu beres berarti lamun kieu mah Pak Haji leungit mobil nu mana mobil anu kijang teh nu sok dipake ngaji teh nu kula sok miluh masyaallah kadang kuno belah ditu Pak Haji leungit mobil nu mana nu pernah nganterkeun pamajikan kula ka rumah sakit waktu ngalahir teh masyaallah Pak Haji leungit mobil nu mana anu pernah dibawa ke Banten teh Masya Allah kabeh ngamasa mudah-mudahan bae lah Ki Haji sanajan leungit gengke ku Allah dibayar deui dibere deui diganti deui tuh eta tinggal dengekeun tatangga bae tinggal dengekeun tatangga bae kitu hese-hese eta teh utusan Allah lamun di dunia da kos kitu di akhirat ge bakal kos kitu lamun di dunia dipake kadede di akhirat ge pasti Ki Haji anu kunaon muriang Ki Haji anu ngabangunkeun pondok teh Masya Allah urang layar dieu tuh kan gitu kuari dimensina dimensi akhirat kercaritaan kamari dijelaskan walau tara idh uqifu ala rabbihim qala alladhina qala laysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul azaba bima kuntum takfurun wari mamanehanana teh geus jadi kanyataan di akhirat teh neuleuh sorga neuleuh neraka nah sia geus disanghareukeun papanggih jeung Allah hartina papanggih jeung Gusti Allah teh kanyataan nu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi Muhammad bakal aya digiring ka mahsyar teh ayanya anu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi aya mizan teh kadeuleu kunyana nu dicaritakeun aya neraka teh geus aya di hareupeun nyana nu dicaritakeun bakal aya sorga teh geus kaambeuk kunyana eta kemewahan sorga kanikmatan sorga kasingitan sorga keistimewaan sorga jadi kuari mah nyata akhirat teh ternyata aya tah kafir di dunia na teu boga keyakinan aya akhirat kuari aya di akhirat kadeuleu kunyana neraka pikumaha
duh cek kafir teh baheula mah teu percaya aya amprok jeung Gusti Allah yakni aya babales ti Gusti Allah kuari mah nyata karasa jasa cenah eueuh baheula mah cak leluhur teh sorga ternyata aya sorga teh cenah eueuh neraka teh ieu kuari dihareup sedengkeun nyahoeun nu bakal dikanarakakeun teh jelema-jelema anu kafir jelema-jelema anu musyrik jelema-jelema anu murtad nyahoeun teh aing teh bakal dikanarakakeun kumaha tah qad khasira alladzina kazzabu biliqa'illahi hatta idza ja'atsumus sa'atu bautah nyata rugi jelema anu ngabohongkeun kana liqa'illah bakal dihudangkeun ti kubur bakal digiring ka masad leuleuh surga jeung neraka bakal diasupan surga jeung neraka ku ahli-ahlina sedengkeun nya teh ngabohongkeun ka dina hatta iza ja'at sumusatu sehingga di mana datang ka manehanana kiamat kiamatna kiamat sugro baheula leuletikan yakni paeh sebab idza mata qomat kiamat tuh di mana paeh geus kapanggih teh jeung kiamat paeh teh nyeri jasa mulai kiamat teh ti paeh disiksa paehna teh mukminin mah paeh teh ngeunaheun dideleukeun sorga dideleukeun neraka dideleukeun sorga dideleukeun neraka lantaran salatna teu pernah tinggalin kitu keneh puasana kitu keneh hajina kitu keneh zakat da bahkan loba sedekah ka masjid jeung ka pasantren jeung ka pondok naon kitu ka majelis salim atuh begitu dideleukeun sorga hos paeh mulai kiamatna ngeunaheun jang mukminin mukminin masa tengeunah-tengeunahna ge neuleuh sorga neuleuh neraka neuleuh sorga neuleuh neraka lantaran tadina di dunyana henteu salat atawa carang salat teu puasa atawa carang puasana atawa teu zakat itu keneh kajariah-jariah teu pernah daek neuleuh tapi sorga neraka ngan eureuna di neraka hos bae deres keneh dideleukeun kan sorgana deres keneh teh ih lumayan sakitu mah tapi kafir mah geus teu dideleukeun sorga acan teu dideleukeun sorga teh kafir mah begitu mulai paeh deuk dicabut nyawana nu dideleukeun pemandangan siksa nu mantaknya merontak ngajerit kadang aya nu lulubatar merontak ngajerit kafir coba ge Cina-Cina di kampung Melayu baheula mah dikunci mun sakaratul maut dikunci tanyakeun ka urang kampung Melayu dikunci keuna gegedebegan sorangan lantaran lamun teu dikunci nya lulubatar ge tah bejakeun tanyakeun ka urang kampung Melayu tah loba di dieu teh loba tak kampung Melayu nya tetanggana ongko deui dideleukeun teh neraka eueuh surga jadi geus eueuh harepan ai tadi mah kapan neuleuh surga neuleuh neraka aya duh ai aing tuh aturan mah ka ditu tuh mun salat mah tuh deleukeun deui neraka ngan cak malaikat nu ieu bae jang sia mah neuleuh deui ka surga tuh sia lamun daek ngabangun masjid mah tuh jariah ta sawasia duit sia tak kadinya tah duh kaduhung amat cek kena aing teh jariah deuleuh deui neraka rada deres dideleukeun ngan aya geusana mah tetep di neraka ngan aya harepannya nah sebab tetep aya maut nama mawa iman Islam mawa la ilaha illallah sanajan disiksa di kuburanna siksa jaga di akhirat tetap ujung-ujung nama ka surga bawa kami nala jangan nyeri tetep bayang ulah ka neraka bae memang nanaonan gitu boro-boro ka neraka kena rokok bae ge melentung nyeri kena rokok melentung nyeri atuh komo di ditu masyaallah tetep hayang salamet bae ya urang ieu ngaji kos kieu juk kesel aju kaluar kesan teh ngaluarkeun dosa ngaluarkeun dosa nu mantak kudu ngarep-ngarep panas sebenarnya abe dosa bagi kalaluar lain dosa nu kaluar hitut aduh masya Allah nah nyata kuari mah di akhirat kafir teh timbul rasa rugi
kunaon rugina dibere modal di dunia teh umur sehat modal ngaranna kita digunakan pakai usaha jang bebekalan akhirat tapi ternyata modal hirup umur jeung sehat teh digunakan pakai bebekalan lantaran nyana teu percaya rugi luar biasa kayaan rugi teh lamun urang kos kieu ye urang dagang boga duit 100 juta didagangkeun ku urang setahun 2 tahun 3 tahun 5 tahun ludes modal eueuh untung eueuh rugi jasa ngalamun stres eta keur carita dagang teh rugi jasa geus bahasa rugi teh kuduna mah kana dagang geus ai kuari mah dibahasakeun rugi ka jelema nu kafir lantaran bakal asup ka sorga lain rugi tah mah kuduna mah kaduhung geus gabahasakeun khosiro alladzina kadzabu majaz karana cek tukang ngaji bayan mah jadi ngagiclek sabahasa insirop-insiropna teh tuh bahasa rugi mah nu dagang lantaran Allah ngabahasakeun melalui Kangjeng Nabi umur teh hirup teh adalah sebagai modal jangan keuntungan di akhirat urang tak kuari keur modal ya ngaranna ye urang kuari keur modal ye di jero hirup teh salat ngaranna ngagunakeun modal hirup urang teh kuari zakat ngaranna ngagunakeun modal hirup urang teh jariah ngagunakeun modal hirup tak kuari urang sedekah ngagunakeun modal hirup kuari urang ngaji ieu teh ngaranna keur ngadagangkeun modal urang jang neangan bekal jaga di akhirat. Iya teh kuari tah anu teu memodal mah teu paminggu ka puncak pan kuari teh. Ka puncak. Ditanya mau kemana Pak Haji? Ngaji ke Cilongok. Bapak mau kemana? Woi, saya mah nanti dulu ngaji kan saya mah orang Pemda, anti ngaji Pemda mah. Leg-leg ku sia Pemda. Ceknya nama naon meureuneunan kene-kene jadi pejabat embu ngaji. Hayu tuturkeun ku sia ka puncak, tuturkeun ku sia ka Bali. Engke sia geus sakaratil maut karak sia kaduhung kapangih jeung Ki Haji ditanya teh Pak mau kemana jangan nanya Bapak kemana saya mah ke sorga kan dulunya ngaji Bapak kemana duh saya mah ke sono jadi tegaskeun deui ku Pak Haji ke sononya kemana ada jangan banyak ngomong no sia geri ngahina cenah aing dek berangkat ngaji alah ngaji aja masih muda udah ngaji eta ngahina nyana kuari kerasa sia rasakeun ke jeuh kuari pejabat teh daekeun ngararaji heran kakarek jadi lurah teh daek ngaji jadi camat teh daek ngaji ieu sia teh keur modal bakal modal sia kok mau jadi bupati haju teh daekeun ngaji mah ya Allah ya Rabbi kostum moal modar bae adapun make jeung teu ngaji bae nyaho-nyaho atuh heulanan nyaho-nyaho atuh heula geus nyaho mah ka ditu tah lamun teu dipake pan leuwih teleb kan teh ngaji-ngaji mah penting nyaho-nyaho ngaji heula ngaji insyaallah teu daek ngaji heran aneh eta duit negara heran jasa teu daek tapi teu kabeh aya camat nu ngaji polisi nu ngaji loba tentara nu ngaji aya orang Pemda ge meureun mun di ditu 1000 ai 100 membeureun aya nu ngaji henteu ai kabeh mangan mayoritas doang teh daek ngaji asa aing jadi pejabat teh asa aing teu kabeh ngaya anu tawadu aya anu mikir aya tah mah kumaha Allah bae ka ditu mah ngeri beker cerita jarang pejabat ngaji kecuali jeung Kiai Golkar dia itu lain masalah tah mah lain dek ngaji tah mah lain dek ngaji tah mah ngangsongkeun beungeut setor beungeut nya kafir-kafir di akhirat teh kafir di akhirat geus neuler rugi bahasa rugi teh dagang sebabnya lah dibere modal umur kuarina kenyataanana sanggeus sapae sedangkan kiamat eta bagtah teh hartina kaget nu mata kaget kunaon henteu kanyahoan tanggal sabaraha teu kanyahoan bulan naon teu kanyahoan taun sabaraha hanya dikira-kira ciri-cirina wungkul lain dikira-kira Kangjeng Nabi nyaritakeun tanda-tanda geus deukeut ka kiamat nama teu dicaritakeun lamun dicaritakeun poena mah geus jelas poe Jumaah ngan bulan mah henteu taun mah henteu ngan poena mah kiamat teh Jumaah jadi keur tenang-tenang bae jelema teh keur tenang-tenang
dor, terjadilah kiamat bantah ngaranna kaget. Kos paeh urang teh dinasihatan ku paeh teh geus sering jasa lantaran abah urang geus maot, emak urang geus maot, kakak urang geus maot, kadang anak urang maot heula. Nasehat berarti aing ge bakal paeh, tapi leha-leha bae ngredit terus berarti teu inget bakal paeh, invest daging terus bae. Teu inget ka paeh teh nu dideuleuh keuntungan duniawi, nu cek waliullah mah hina teh. Nu dideuleuh teh hanya keuntungan sementara nu rusak diudag-udag. Kuari paeh pan ngadadak paeh mah. Emang aya paeh teu ngadadak? Eueuh. Ngadadak kabeh jeung kagok bae. Kagok. Aduh, da si paeh keur kagok. Emang kunaon? Can kawin. Kagok ngaranna teh. Deres bae mun geus kawin mah. Barang geus kawin paeh, tah budak keur kagok. Kunaon emang can boga anak? Geus boga anak, tah budak keur mah jeuna produktif karak boga anak hiji kadua, meureun ka ditu nama aya pitujuheun pidalapan kagok tah si budak. Geus kuari mah boga anak na 8, kuari paeh deuk ngawinkeun. Kagok tah budak cenah sakedeung deui mah ngawinkeun bebesanan. Geus ngawinkeun. Hanjakal tah budak paeh kunaon can boga incu. Eueuh nu teu kagok. Kagok kabeh. Masya Allah, mana paeh nu teu kagok, mentak bantah bae. Ketika datang teh paeh mah kaget bae. Kaget bae ka kiai paeh kaget, ka wali paeh mah kaget. Ngan aya nu dibejaan waliullah mah kos Kangjeng Nabi loba lah. Henteu teu kaget, ieu mah keur carita kaget teh mayoritas. Anu poho ka akhirat kaget bakalna, nu inget ka akhirat mah teu kaget. Engke dia ceritakeun di akhir nu inget ke akhirat mah tilo kaget datang napa malah ngarep-ngarep. Nya kieu bae kenaon Ki Haji? Lah ngarep-ngarep paeh ceuk cenah ieu. Je, emang kunaon gitu? Itu laku deui ceuk cenah. Sial tah Ki Haji. Orenganan frustasi. Frustasi Ki Haji yang paeh teh laku deui. Nah, ieu paeh kaget kabeh nu mentak eta teh iza jaat humus saatu baghtah. Saah teh di dieu kakarak awalan paeh eta teh geus kiamat. Iza mata qamat kiamat tuh. Di mana paeh hiji jelema terjadi kiamat. Mulai kiamat sugro paeh terus engke dihudangkeun ti kubur sabada kiamat kubro. Digiring kabeh ka mahsyar, begitu dihudangkeun ti kubur kabeh sanggeusna langit ditiup ku malaikat Israfil dur ambalaya, bumi ditiup ku malaikat Israfil dur ambalaya, bea kabeh sang iza zulzilatil ardu zilzalaha akhrajatil ardu athqalaha. Beres kiamat ditiup ku malaikat disepil sat rata bumi. Didinya ditugaskeun niup cai mani, hujan cai mani. Hujan cai mani kalaluarlah ti kuburan masing-masing, rentul sakuma kostoge. Tek cal 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 cal. Didinya malaikat Jibril anu pangheulana ku Gusti Allah dihudangkeun. Pangheulana mah Kangjeng Nabi di Madinah. Kemudian malaikat Jibril cerik kapanggih ku malaikat Israfil ku naon ieu Jibril ku make cerik sagala. Muhammad di mana ieu Muhammad? Pasti kaula ditanyakeun ku Gusti Allah titah ngadatangan Muhammad di mana. Jadi boro-boro manusia malaikat Jibril ge ieu puyangeun. Malaikat Jibril bae rajana malaikat puyangnya na. Teu nyaho arah kaler kidul wetan kulon sehingga nanyakeun Muhammad di mana. Emang kunaon nanyakeun Muhammad? Aing pasti ditegur ku Gusti Allah ti tangadatangan Muhammad. Aing kapanggih Muhammad Cikupa. Cak malaikat Jibril ai dia. Teu butuh aing Muhammad dia mah. Masya Allah. Nah kitulah nemantaknya sujud malaikat Jibril. Gusti minta petunjuk abdi. Memeh ditanya ku Gusti, di mana Muhammad? Cak Gusti Allah udang Jibril di mana aya cahaya? Berang ningali aya cahaya teh italah Muhammad datang ka dieu tangkep Kangjeng Nabi. Kitulah engke bakalna urang mah cel digiring ka mahsyar teh Aqsa. Masjidil Aqsa teh anu bakal jadi pusat mahsyar di dinya ke bakalna. Urang digiring ke kaditu kabeh ti Cikupa ti Belaraja macam-macam. Ya Allah ya Rabbi. Uluh ngantai.
termasuk si mbak-mbak nu paeh di dieu digiring kabeh diunggal negara kabeh digiring rata gunung laut kebon rata tanah teh mata poe ngan sakadar sahasta insyaallah jelema kabeh digiring Gusti Allah teh meujeuna digiring teh terus ka mahsyar kadele neraka kadele surga ngan make jembatan Shiratal Mustaqim kafir nyaweun bahwa nyana mah bakal ka neraka si encek si engko tah nyaweun jasa si enci nyaweun nyana teh bakal ka neraka eta orang Amerika Yahudi Inggris Jerman Perancis nu kalalapir nyaweun nyana bakal ka neraka timimiti dipimpin ku John Kennedy datang ke kamari datang ke kuari ku Obama nyaweun nyana engke bakal ka neraka nu mentak bahasana nu baheula teu percaya wari ngomong kieu qalu ya hasratana ala ma farratna fiha cek kafir teh ya hasratana ya nida teh cek ahlina humah ieu gaganti tina adu hartina ngagero ya Zaidu hei Ki Zaid ka dieu eta tanida ngaranna ka situ teteh walil mudadan na'i au kana iya diatur ku ilmu nahwu mah nu mantap aya aturan-aturanana tak ieu mah ngagero kana rugi mah nya rugi digerokeun hei rugi ka dieu blon teh coba tuh nu ngagerokeun rugi berarti di dieu teh lain hakiki atuh nidana majazi naon atuh nu dimaksud mah kaduhung jasa ku rugina lamun jelema tadi di modalan 100 juta keur leutik baheula sedang leutik henteu gede henteu ukuran di lembur mah segede 100 juta ge gede kuari digolangkeun mejejes naon mejejes ambok kabeh modal eueuh untung eueuh nyana teh kieu rugi jasa aing dagang aduh teh jeneng karena rugi ge aduh aing dagang rugi aduh eta pas kitu teh dagang kieu kerja pertikeun kana dagang eta kafir ge kieu teh nepakan ieu aduh aing rugi jasa geus makading moal aya harapan balik deui ka dunia nepakan tarang kabeh gaduh aing rugi jasa rugi da kafir termasuk lurah nun teu ibadah aduh sarua ilueun nya polisi bangsa camat bupati gubernur kagak nerepakan ieu aduh eta bagus nepakan tarang berjamaah tinggal Ki Haji nusuk ngaji ben nonton ieu kunaon nepakan cenah Noel pak kenapa kunaon nepakan ini cek pejabat ngomong bener tuh sia campur segala cek Ki Haji jakula mah tenang bae jatuh itu sorga jakula mah geus bolongpong itu lawang ka sorga tinggal nungguan di BAP doang sakedeung deui kula mah geus ngomong siapa heula nu ngahina ka aing teh nya anu baheula nindes aing teh sia menteri kan sia menterinya aing rek minta pertanggungjawaban ka sia menteri sosial kan eta lah nerepakan ya hasratana duh rugi amat ieu teh banget kaduhung geus bajaz deui teh mun kurang dibongkar mah ku ahli bayan panjang ieu mah geus bae maksudna mah lantaran ku pohara sibbatin nadam pohara jasa kaduhungna sehingga bahasana ge ya hasratana duh rugi ka binabina syiddatut ta'allum sangat pisan nyerina nidana majaz ay hadza awanu kafahduridu wari horeng masa kerugian anjeun datang anjeun teh aku ari datang rugi jasa nu baheula dibere modal umur baheula dibere modal sehat
ngadengekeun ceramah-ceramah kiai dina muludan dina rajaban dina pangajian televisi jeung radio surat kabar berbagai media nyaho teh pangajak tapi nyana ngabang balerkeun hingga teu percaya nyana kuari ya hasratana rugi jasa kapange nyana jeung MZ enggeut di ditu aduh Pak Kiai sejuta umat kenapa saya dulu pernah ngedengerin dalam ceramah tapi saya nggak pernah manut kenapa begitu salah siapa saya udah capek kesana kemari saya dakwah kenapa nggak didengerin pakainya rasain aja deh kita MZ datang di Soleh duh sakapir teh kula ngadengekeun kiai baheula teh di ditu tuh ceramah tapi kula teh ngahina ka kiai bukan sok heuh itu dia ngadengekeun nya teh make atuh rasakeun ku ari ki Soleh ka mah aduh datang ke Podoli jadi budal itu atuh ai baheula ngadengekeun aju teu make mah tuh sabodo sia teh teu dinya ngadengekeun dinya teu make atuh kula mah kula kakak mah kakak masyaallah geus tadi dinya teh kaduhung jasa pan minta tolong ka kiai lain urusan tutulung kuari mah lain agama mah teu bisa teu percaya mah teu bisa kami mah nulungan sote ka murid kami mah nulungan sote ka nu sahaluan bisa nulungan sote lamun dibere ku Gusti Allah wewenang untuk nulungan pangkat wali pangkat solihin boga murid kakarak diperkenankan untuk nulungan ai kitu mah beda agama tuh teu bisa cek MJ udah rasain aja deh teu bisa ngayalah bahasana ya hasratana duh kaduhung jasa rugi anu kabina-bina lantaran lama farotna baheula lalawara piha waktu di dunia teu daek ngadengekeun petuah Kangjeng baheula di zaman Kangjeng di zaman sahabat teu daek ngadengekeun mauizah para sahabat terus para tabiin gitu keneh terus di zaman urang kafir-kafir teh da lain teu nyaho-nyahoeun jasa karena ajakan-ajakan ulama boh kelas internasional seperti ulama-ulama Mekah baheula aya Said Maliki kelas internasional nu datang nate para amir ti unggal negara nu kuari diteruskeun ku putrana Sayyid Muhammad kitu keneh nu aya di Maroko kelas internasional kitu keneh Sayyid Khalid nu aya di kitu Irak kitu keneh nu aya di Mesir kelas-kelas dunia anu adu kekuatan argumentasi teh jeung para inohong kafir kelas dunia deui kurang mah dihandap tangan sakadar dakwah muludan rajaban kemudian kitu ala kadarna ngariung-ngariung batur mah depat permasalahan di luhur teh masyaallah tuh ulama-ulama nu kelas internasional Pakistan teh kemudian kitu geus puguh ulama-ulama kitu naon ngaranna Timur Tengah etalah nyana nu keur berantem terus adu argumentasi nah lain teu nyahoan pan kuari nyahoan nu mentak wana bahasana ya hasratana ala ma farratna fiha duh rugi jasa kaduhung jasa rugi luar biasa lantaran lalawara baheula keur di dunia lain teu ngadenge ngan ngabang balerkeun deres ngan sakitu mah wahum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim lain sakadar kaduhung tapi horenganan eta dosa-dosa nu teu percayana eta teh dibentukeun tita dipanggul ku tonggongna masyaallah dosa-dosa kafirnya dosa-dosa di jero kafirnya teh dibentukeun kete tidak dipanggul abeh kanyahoan bahwanya teh kafir tah eta dosana ya Allah ya Rabbi nu mentek urang nyaritakeun dina masalah eta teh aya kecapan Qatadah jeung Sudaki cenah ti Kangjeng Nabi annal mukmina idza kharaja min qabrihi
sayanya jelema mukmin di mana-mana keluar ti kuburanana istaqbala wasan usaiin suratan bakal menghadap pang bagus-bagus tarupa pang sengit-sengit nawa apa ieu pang sengit-sengit narihan ambeuna jol bae aya jelema kasep jasa tur sengit urang keluar ti kubur teh kapanggih jeung nu kasep jeung nu sengit masyaallah pan nganeuleuh nu kasep teh hate lega tapi urang lamun neuleuh jelema nu jobed hate teh Okos urang neuleuh jelema anu geulis sanajan nya teu bogoheun ge ka urang-urang geus senang bae tapi coba deuleu urang berbes nu hideung puyeng mantap kamari pangalaman keur ka Irak jeung ka Iran sanajan kurang dahar lantaran kapanggih jeung roti teu anu haseum teh teu karasaeun ku jamaah sebab neuleuh gadisna gareulis geus lapar ge teu karasa sebab neuleuh pipina putih lain hideung lae beureum lain aduh semu koneng teh irungna mararancung bulu matana bararentik teh ta eta teh sanajan lapar barang neuleuh nu kos kitu lapar leungit Masya Allah betah di ditu mah ningali kos kitu na betah balik ka Indonesia Gusti nu agungnya paretekel nya hararideng tapi ya itu bangsa Indonesia tuh dek sade nu muji lain urang lain mah keur carita mun dibandingkeun jeung urang luar negeri sebab itu mah bener-bener irung di urang mah kutil aduh tah urang keluar ti kubur udang jol nu kasep cak Kangjeng Nabi sing hadap tengetkeun nya kasepnya sengit ngomongnya fayaqulu hal ta'rifuni Tuhan waun teu ka kula nanya nyana maji waun teu ka kula ngomongnya da takos kitu tah pak mun ustad tad waun teu ka saya sepatan tah waun teu ka saya pan Sunda pan saya pan waun teu ka saya sepatan tah ditanya tuh amalna anak ieu tuh ji payaqulu la kudu baca teu wau asa teu boga wau kasep ge jeung sengit amat ieu mah payaqulu ulah kaget ana amaluka as-shalih kuring amal anjeun nu saleh salat puasa zakat ceria kabeh tahajud duha sedekah nang ngaji da dibentukkeun jadi kula masyaallah kita amal kula mun geus aya mah kieu bae farekabni gara numpak ka kula nu bakal mawa ka ditu ka mizan engke ditimbang ke jeung kula ulah sieun cak manehanan pokokna mah bismillah pisan rok batuka kaula teh panumpakan anjeun keur di dunia teh maneh asa katumpakan ku kula pan eta subuh sakitu tiris da ge pan terus bae ditumpakan ku kula pan maneh daek bae peting tahajud teh dihudangkeun teh eta maneh daek bae sarua jeung ditumpakan ku kula cak amal teh eta ngaluarkeun duit teh berat jasa jang ka masjid pan eta sarua jeung ditumpakan ku kula baheula kula numpakan anjeun jadilah kula jadi bagus ku ari anjeun geura tumpak ka kula ya Allah ya Rabbi nikmat jasa urang lamun dikitukeun Gusti neulah dauhan Allah dina Al-Quran fayakunan gitu ngaranna dauhan Allah yauma nasurul muttaqina ila rahmani wafda besi kurang jelas ayat dina Al-Quran mengenai carita anu tadi teh dijelaskan ku Gusti Allah dina poean kaula nu agung ngagiringkeun al muttaqina ka para muttaqin kabeh ila rahmani dihareukeun ka pangeran wafda maka tutumpakan amal Masya Allah nu mantak geura siap-siap kuari jieun tutumpakan amal urang nu bagus tunduh saeutik mah paksakeun ku urang berjamaah salat paksakeun komo nu geus karolot baja geus teu boga pagawean magrib teh setengah genep geus aya di mushola mantep biasa ieu mah kasep jasa bakal nonton mah di akhirat lamun nu tinggalin rada joreng moal salamkeun ih ya Allah ya Rabbi ieu lain ucapan ulah lain ucapan sasa ucapan Gusti Allah
nu diterjemahkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumpang meungpeung urang dibere modal bagusan kendaraan urang jaga di akhirat, salatna nu rapi, tur anu khusyuk. Eta sajasa cenah kieu khusyuk. Kumaha teh khusyuk mah manteng ka Gusti Allah ulah boga pikiranan. Buku inget bae cenah ka sekupi. Piceun sakupina. Beuki parah tuh dipiceun mah. Oh bener na emang sia mah. Tah ieu terus salat rapi, puasa, zakat, kabeh haji mun urang geus nisab, di samping eta jariah terus korban kabeh, sedekah fakir miskin, dan bakal dibentukeun makin loba urang sedekah, makin loba urang beramal, makin kasep jeung makin seungit. Kanyahoanang ke di akhirat. Urang narumpakan kendaraan eta, Masya Allah. Aya babaturan utang. Jore amat sama kendaraan. Lo ngomong mah. Emang bulan jore. Subuh tinggalin melulu. Inclang. Naik kan pinclang. Pan urang kuarigah yang boga mobil pang bagusna. Mun bisa mah Lexus, mun bisa mah kitu Baby Ben, mun bisa mah Alphard. Kabeh di dunia teh eta lantaran boga fasilitas anu luar biasa beda, ngagejlugna beda, AC-na beda. Pan urang mah aya di AC panas, di AC salah teh di AC salah. Eta lawangna ge lawangna beda, ngagebrugna teh ngagebrugna beda. Lamun mobil bagus mah pan lamun digebrugan teh lawang gablek. Aduh, Masya Allah. Lamun mobil jore mah beda atuh. Lain gablek mah goblok. Beda ngagebrugna atuh. Aduh, Masya Allah. Kan beda eta sora lawang mobil ge beda. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, ya di akhirat engke. Ya Allah. Lamun kendaraan urang bagus, mantap, nikmat jasa. Urang geus kikieuan ge mantep jasa. Siap geus kada teu heula. Urang mantep jasa. Tab, ke mana? Allah geus ulah tab aing mah geus mantep jasa geus. Tinggalin bangsa RT mah komo alah. Teu belebes RT mah. Teh, hayu pada teh kendaraan teu bisa lempang. Emang kunaon kitu pan bisa lempang. Duit rakyat teh disetorkeun ka urang. Macet kendaraan ayangan macet kempes. Aduh, Gusti Allah nu agung. Inilah urang keur nyaritakeun dimensi akhirat seperti eta. Kemudian kafir kuari wa amal kafiru fayastaqbiluhu akbahu syai'in suratan wa antan hurihan. Kafir mah begitu hudang ti kubur madeplah ka manehanna rupa nu pangjare-jarena rupa tur pang bau-bauna. Nyajure rupana hideung. Buukna geus lain buuk tamah sakumaha kawat. Matana molotot ciluh sebuah gede kieu. Haju lehona gude jasa. Di samping leho deui ieu ngacai bae. Diceuli ge kaluar nyaho ngaranna pohoan kula eta. Nyoconge naon-naon. Walah nya borok luar biasa sebuah kacida. Nya jore nya bau. Ya Allah, nya ngomong bae kula tadi pun kok kenal enggak sama saya? Payakul lah, kapan gua kenal sama yang gituan? Masa gua kenal sama yang begitu? Pura-pura kagak kenal. Anak maluka. Ini saya kan amal kamu, pekerjaan kamu dulu waktu di dunia nggak percaya sama Allah, nggak percaya sama keutuhan Allah, nggak percaya sama Muhammad. Ini gua dibuktiin kayak gini. Terus kamu kan terus main judi, terus mabok, terus main hotel. Ini bentuknya kayak gini nih. Ini amal lu. Ngapain lu? Aku salah. Nggak bisa sono-sono. Ceknya ini mah gua mah mau terus aja sama kamu bebarengan ke sono. Iya tuh gua nanti takut. Ya takut kagak takut. Udah kita bareng-bareng aja ke neraka. Cek kafir teh kok jadi kieu ye. Aduh aing. Nah cek kata amal teh tolama rokabtani
di dunia maneh geus kebal jasa numpakan kaula baheula di dunia. Nah kuari mah pana ayeuna kabuka kuari aing bakal numpakan sia. Ai urang mah numpakan amal, ari kafir mah ditumpakan ku amal. Jadi amal kafirna, amal musyikna, amal maksiat dijual ka kafiranana nembek kanyana. Iyalah ayatna wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim. Di sampingnya neuleuh pemandangan neraka nu bakal kumanehanana diancruban, neuleuh nyana pemandangan sorga anu jauh bakal asup ka sorga, tinggal kaduhung lain sakadar kaduhung. Wa hum yahmiluna awzarahum nyana teh ngakeup amal di tonggongna. Masya Allah. Geus kanyahoan jelema kafir teh kanyahoan lantaran nyana ditumpakan ku amalna. Urang ge jelema mukmin teh bakal ditumpakan sarua bae ku amal permaksiatan urang. Jelema nu kuari korupsi bakal ditumpakan ku korupsina. Jelema nu kuari maling bakal ditumpakan ku harta nu kumanehna dipalingna. Panca Kangjeng Nabi saha jelema anu maling taneuh sajeungkal bae pan eta bakal numpakan kanyana datang ka 7 lapis ka handap. 7 lapis diudangkeun kita dipanggul tah sia baheula nyeser teh sajeungkal baheula teh tak panggul kanyahoan. Ya Allah ya Rabbi mantak sing hararade mumpung urang kuari boga modal hirup jang tobat ka Gusti Allah beusi aya harta-harta batur bikeun bae lantaran engke mah titah dipanggul ku urang. Titah dipanggul. Masya Allah. Masya Allah. Maling sanajan segede sir bakal titah dipanggul dibabawa ku urang. Gusti Allah lagu mantak sing hade mantak alasa amawuzurun alaing panggoreng-goreng dosa nu dipapanggul ku manehanana goreng jasa tamah. Kuari urang mun manggul kurupuk di tukang bagus, kuari urang lamun manggul rambutan di tukang dibawa ka imah bagus, wari urang lamun manggul gitu lauk dibawa ka imah bungaheun. Tapi lamun ku urang nu dipapanggulna barang jore mah atuh meureun nu di imahna ge ngahinakeun ka urang malah ngusir. Ieu ge di akhirat nu dipapanggul teh dosa. Atuh geus kanyahoan jasa memeh ditimbang ge, memeh ditimbang ku Allah ku malaikat. Atuh geus kanyahoan ku kabehan. Wah, asana ieu mah kieu mendotna ieu. Ieu mah kieu ieu mah mendotna. Babaturan urang ngaranna Holid bu keur mamawa dosa bae. Lid lah mending boleh ditimbang sia mending ngagejebur sorangan bae kana. Aya geus dipapanggul kitu teh. Jadi kurang ge kudu mandang geus kanyahoan. Wa hum yahmiluna auzarahum. Dipanggul dosa teh ku urang. Masyaallah. Nu mantak pangheula-heulana dina ilmu thariqah makom teh makom tobat. Jang ahli thariqah nu menuju kana hakikat ieu adalah dimimitian ku tobat. Cara tobatna aya cara tersendiri. Jang urang ahli syariat ulah eureun-eureun tobat ku Gusti Allah melalui Kangjeng Nabi dititah tobat urang teh carana istighfar bae mantes salat 3 kali eta jang ahli syariat. Jang mantes salat tobat anu asli namun urang boga dosa atuh anterkeun tobat ngaranna mun urang pernah ngomongkeun bebeja kanya namun bakal moal aya fitnah. Mun aya fitnah beuki tambahan deui ku urang istighfar. Memeh sare urang baca astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 bali atau maca ayat kursi memeh sare ku Kangjeng Nabi geus dibere cara-cara. Lantaran besi urang keur di jero sare teh langsung dicabut ku Gusti Allah sebab sare eta adalah kembang maot. Baca heula urang ngala wudu heula sanggeus ngala wudu maca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Mimitian alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata terus wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca memesare ngan kulantaran tata dina carang kuari maca di luhur tempat sare kadenge ku pemajikan tahlilan di dieu abong-abong uringan teh pamajikan bloon deui aja urang eureun deui dikitukeun ulah aing meunang ngaji ye ti Cilongok cenah ge cak kiai meme sare maca ayat kursi sia mah endahan ngariung di luhur kasur
barengan kakarak bae tiba lagi aja tilok kitu bae pan ngomong emang kos kitu pabajikan kurang adab kos kitu teh ye tah bejaan baca gua bareng jadi dia tukang yang diarep ayo ilahukum ilahu wa la ilaha illallah beres baca ayat kursi pamajikan urang mere cai mangga sia ngahina tanaon gae da ieu pan ngariung cak nya teh lamun urang teu boga wudu macana jero hate lamun urang boga wudu macana kaluarkeun tapi lamun urang teu boga wudu di jero hate adabna urang sangheuk ieu ngalawudu nu bagus mah ngalawudu mesare teh wudu heula Kangjeng Nabi fatawadda wudu as-salat wudu sakumaha wudu deuk salat nah urang wudu ieu mah moal wudu lantaran geus tunduh jasa geus bae di jero hate cakap majikan kok nganeng-nganeng gitu kalau ngomong tadi biasa gitu loan gitu baca kurang wae di samping nusok di dongeng-dongeng dia Kangjeng Nabi mah di mana-mana rek sare teh maca kulhu falak binas tiupkeun ka dia kemudian diusapkeun ka hareup heula beungeut heula sanggeus banget terus kanu katotor ku leungeun macana 3 kali pakulhu palak binas tadi eta teh lain sakadar dijaga ku Gusti Allah tina hewan-hewan jeung sagala rupa pan urang teh nyaho keur sare teh buah-buah sireum asup buah aya sumindal buah teuing aya kalajengking buah aya bayongbong lenyai itu mentek bacaan ulah aman teuing terus komo dikontrakan mah pan tema tuh ngaranna ge kontrakan ieu nu kiih teh anu ngising teh di dinya lenyai ararasup nah jagaan guna kos kitu beres di samping eta lain sakitu bae horenganan gufirallahu ma taqaddama min dzambi dihampura dosa tuh adab-adaban geus cukup ngan urang tinggal makena doang makanya iyalah orang istighfaran ya dosa-dosa urang lamun hutang mah tapi teu bisa diistighfaran bayar utang bayar begitu beres karak bayar sare istighfar baca salat baca istighfar qomo maca sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala alika wa adika masatu wa a'udzubika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika wa abu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta nah eta lah nu kos kitu mah babacaan kos kitu mah geus kudu di luar kepala. Jadi geus kudu biasa tamu bacaan kos kitu mah sebab eta mah raja istighfar. Datang ke geus boga anak incu 22 can bisa keneh bae. Masyaallah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani bacana mah subuh nurutan Kangjeng. Meh subuh teh maca eta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani boro-boro maca eta buku subuh ge purat perot. Kutak sakumaha hadek perang. Kaberangan deres di jero waktu keneh mah nah iyalah ayatna ku urang dibaca wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim kafirin di samping lain kaduhung doang di samping kaduhung jeung rugi horenganan dosa na tita dipanggul lain kapirin bae dosa-dosa urang engke bakal dipanggung wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sama yazirun panggoreng-goreng nu dipanggul mah nyaeta dosa kanyahoan ku kabehan duh Gusti wa mal hayatud dunya illa la'ibun walah jadi teken tadi pada cekap tertain hiya illa hayatun dunya ulah percaya ke omongan Muhammad teh aya kahirupan mah sakadar kahirupan dunia kahirupan sabada dunia mah sugan engke di akhirat bakal lahir teh aya dijelaskeun ku Gusti Allah wa mal hayatud dunya aya kehidupan dunia mah illa laibu walahun kecuali memengan jeung heureyan kaulinan doang berarti aya kahirupan sabada dunia di mana atuh lamun dunia ngan saukor lahun walaibun laibun walahun berarti aya kahirupan akhirat sumuhun
Waladdarul akhirata khairul lilladzina yattaqun. Yakin, nyata, jelas desa akhirat mah desa nu akhir yakna surga. Khairul lilladzina yattaqun. Eta leuwih bagus ka jelema nu sararieun kana syirik, anu ngajaga pamusyrikan, nu ngajaga dosa-dosa, ngabersihan diri lantaran ingetnya na bakal kapanggih jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu mentak dijelaskeun di dieu aya dua kahirupan, aya kahirupan dunia, aya kahirupan akhirat. Hakikatna kahirupan dunia mah dijelaskan ku Gusti Allah, wa mal hayatud dunya illa laibu wa lahun. Teu aya kahirupan dunia mah kecuali ngan sakadar heureuyan hungkul jeung memengan kaulinan. Aya anu sok resep ulinan mah kapan budak leutik mah meuli mobilan mun boga duit, mun teu boga duit atuh eta jeruk cangkang jeruk dijieun. Aju dijieun mobilan sapoe, dua poe, tilu poe kunyana keneh dibalangkeun. Eta budak leutik ngaranna. Heureuyan teh percis kos budak leutik geus urang teh lamun ngagunakeun dunia lain dipake akhirat eta teh sarua jeung budak leutik keur nyoo cocoa. Aya ustad hayang meuli Avanza eta teh ustad orok. Aya kiai hayang ganti mobil kiai orok. Sasapihan lah. Oh mau teman rakyat mah yang ganti itu eta nu kos kitu adalah jelema nyaruaan ka budak leutik keur lalagaan heureuyan. Kok bisa kajahuan lalagaan jeung heureuyan? Lantaran engke bakal kaduh ngesakedeung jasa dibandingkeun jeung kahirupan akhirat. Di dunia teh mungkin ngan sakadar 20 tahun atawa 50 tahun atawa 80 tahun mayoritas 63 tahun carang nu datang ka 100 tahun keur digedekeun 100 tahun paeh nyana eta teh nyanangan sakadar ngaheureuyan dunia, heureuyan lalagaan jeung dunia. Naon nu batak disebut lalagaan jeung heureuyan dibandingkeun jeung kahirupan akhirat anu abadil abad. Anu lilana lawasing lawas eta teh anu 100 tahun eueun naon sakumaha budak leutik nyonyoo mobilan, nyonyoo kakapalan, nyonyoo bobonekaan, sapoe dua poe, tilu poe, saminggu dua minggu blang kos kitu percis. Atawa anu dimaksud ku labun teh ieu adalah ngalaksanakeun maksiat. Nu disebut ku lahun teh ninggalkeun taat. Jadi tafsiran labun walahun teh di samping cara nu tadi singkatna jeung simpulna oge aya anu nyaritakeun labun teh ngalaksanakeun maksiat. Lamun urang keur cicing di imah ai praktek di lapangan aya dangdut. Nah, baheula mah Elpi Sukaesih Rita. Kabelah dieu nama Epi Tamala. Kabelah dieu nama Ting Ting. Aju aya teteh di mana di lapangan urang lulu mayanan teteh neuleuh orkes eta urang keur labun ngaranna. Urang keur labun ngaranna. Aju urang rekreasi atuh ka Jakarta terus ka Ancol terus ka Taman Mini narana keur labun lamun teu boga niat nu lain. Eta labun. Artina ngalaksanakeun maksiat ngaranna labun. Urang keur cicing bae jol bae babaturan urang karesanya yuk di ditu aya caturan ieu urang main catur labun ngaranna. Datang desa urang neuleukeun bae hakan ku sia kuda mun dihakan sia ku kuda teh waing dibere duit. Hakan tak ku kuda atau kuda nah hakan. Atawa cak musuhna lamun sia bisa ngadahar kuda bere duit waing. So, ebrak bisa aya patih ka dieu. Tuh dia hakan aing mah lain ku patih teureui ku sia. Sial itu sia nu sial. Gelut atuh emang main mah gelut labun ngaranna. Labun teh. Terjol babaturanana tiluan aya di opatan. Ulah usul main catur, mendingan main remi bae ya. Remi teh. Do as timbul teh. Eta tolol talabun teh nu kos kitu ngaranna labun. Keur meujeuna rame-rame main remi tol enek Sekupi titit. Lampung liwat. Coba tanyakeun di mana kontrakanana.
Mbak sini, ada apa? Kontrakannya di situ, Pak Haji itu pengkolan situ. Udah lama sih, baru sebulan. Wah ingat, aing karak neule. Boleh saya ke sana? Tuh nggak apa-apa ke sana. Nomor HP-nya berapa sih? Labun deh. Ikut cerita labun aing mah ye, goblok. Lalaga adalah labun ye. Keur labun, eta labun kelas 3 tah mah kos kitu. Labun kelas 3. Kuring kelas bupati. Labunna kelas bupati kuari mah Singapura. Di Inggris kan wae jadi Singapura. Ayo orang Inggris mah tilok Singapura Singapura nyebutna. Berangkat ke Singapura heureuyan bupati teh balik ti ditu nyana geus SMS pulang saya nanti bakalnya hari Kamis. Berarti nanti Minggu saya bisa golep. Udah nggak usah jauh-jauh, di situ aja di Kedaton ya main golepnya. Atau di sana di mana tuh di di Kelapa Gading. Udah beres di situ nggak apa-apa lah, nggak usah ngantor nanti terus ke Bekasi di sono. Tah eta lumayan tak kelas menengah tah. Kelas menengah tah labun tak kos gitu tah labun. Eta labun tak kelas kos gitu. Siapa moal nyaho kena main golep kumaha emang. Main gatrik paling geus ya mah. Geus main gatrik kuari geus main gatrik. Paling jago gobag. Nah, eta permainan situ teh labun dah. Wah, lamun kelas anu luhur mah masyaallah. Di samping selundupan narkotik. Di luar negeri masuk Indonesia, di Indonesia masuk luar negeri. Lantaran di Indonesia mau produktif masalah ganja Aceh teh produktif jasa ganja teh kayaan di Indonesia matu di Kalimantan, di Aceh dan lain sebagainya. Eta teh lamun teh dikirim ke luar negeri rugi jasa. Aya pemainna teh labun teh. Labun kelas tinggi. Geus urusan bangsa dongdotna ge dongdotna. Jang kelas handap mah ngampar tuh di ditu tuh. Di mana? Sebutkeun atuh Gus ya. Cek nya aing teh nyaho meureun. Tah di kawasan ge lumayan. 50.000 eta teh lamun hutang mun kontan cukup 20.000. Malah mah anu tadi ada kontan tadi bayar diudag-udag. Kamu punya utang belum bayar. Mbak, belum bayar apa? Atuh ini katanya. Temareres ada keisian nyebutna. Kendaraan dipakai gajian belum dibayar. Kendaraan apa? Udah banyak jangan banyak ngomong. Eta kelas 20.000, kelas 50.000 terus naik ke kelas 500.000, kelas 1 juta naik deui baheula. Buh, lamun ku urang dicaritakeun kelas internasional. Aya bintang film ternama di dunia. Wah, eta mah geus cantikna luar biasa, mahalna luar biasa. Saha coba nu nyaho? Brooke Shields. Bintang film ternama dunia nu pernah membintangi film anu luar biasa bernama Brooke Shields, kelahiran Amerika Serikat, paduan dan Perancis. Nyana kegadisanana teh eta teh harga sakapaleun. Hanya 1 malam kegadisannya direnggut, nyana bisa beli kapal. Brooke Shields, masya Allah. Tuh emang kumaha gitu kelas dunia. Atau saya mah kelas 20.000. Mal bisa nyampe. Iyalah lamun urang nyaritakeun labun dunia berbagai-bagai kelas keur nyaritakeun labun maksiat. Aya lahun kumaha? Lahun mah kieu. Dunia aya di urang tapi teu digunakeun. Lahun ngaranna. Urang keur diuk di hareupeun ieu mah. Waalaikum. Saha eta? RT-nya. Heeh, naon? Iya, jariah masjid. Persaban. Lahun ngaranna teh. ABK nyawan ieu, ABK harti ngahartikeun labun jeung lahunna bener teu? Lamun kenapa tarifna panjangan dihartikeun ku bahasa urang bae aja sia urang ketos. Abe babari. Ai kiai mah geus nyawan tarif-tarifna. Ieu mah jang urang lembur ABK nyawan. Pan dunya si labun walahun ta cara tadi tangah hartikeunana. Labun berbagai kelas maksiat, lahun anti. Jadi berarti nyegah kana ibadah. Andai kata jariah nyana teu daek lahun dunia aya di leungeun nyana teu digunakeun bakal jadi siksa.
bakal jadi siksa. Aya nu keur ngabangun majelis salim dunia aya di leungeunnyana tapi nyana persaban bae lahun ngaranna bakal jadi siksa. Aya jelema ini kabangun pondok pesantren murni pondok pesantrenna bener-bener ibadah ka Gusti Allah haju minta bantuan ka nyana henteu lahun ngaranna nahan kana kahadean. Aya batur nu deuk perang kumanehna teu dimodalan, aya fakir miskin kelaparan nyana padahal boga nyana henteu daek mengulurkan tangan eta ngaranna lahun nu kos kitu ngaranna. Atawa nyana teh sehat walafiat tapi teu daek salat lahun ngaranna. Nyana teh padahal mah teu tunduh teu naon ti peuting hudang tapi teu tahajud lahun ngaranna. Nyegah ngalaksanakeun ibadah nu kitu ngaranna lahun, ngalaksanakeun maksiat nu kitu ngaranna labun. Babari kan. Tah mayoritas teh ya kos kitu. Nu mantak dijelaskeun ku Al-Qur'an, "Wa mal hayatud dunya illa laibu wa lahun." Bari masal ngadenge ayat eta nyaho tah. Nyaho tah. Ki Haji teh, oh dunia mah kos kitu horenganan tah. Anu minta jariah, ajun teh dibere barinya kelan janggot teh kos kitu. Eta nu kitu ngaranna lahun tah. Jol bae aya. Assalamualaikum Pak Haji jariah ya. Moal wakah heulanan. Pan nyaho pan moal wakah blon teh Ki Haji. Nah ieu 99% Ki Haji blon ya kabeh. Nyaho tapi teu ngalaksanakeun jadi lahun kabehan teh mandak wa mal hayatud dunya illa laibu walaupun dijelaskan emang kos kitu tapi aya dunia anu teu laibun walahun mana wa amma ta'atu wa ma yu'inu 'alaiha fa min umuril akhirat dunia nu dipake taat dunia dipake nulungan kana taat eta adalah termasuk umuril akhirat. Urang lumayan ye usaha teh maju aya pembangunan masjid minta ka urang atau urang lah langsung nyodorkeun tah 100 juta tah 500 juta tah 1 miliar eta mah dunia lain labun walahun eta mah umuril akhirat. Abe jelas ye urang henteu jadi lanat sama dunia. Urang aya ye jual Assalamualaikum Baji Baji mah usaha maju ye nanaonan deureun usaha aing. Wah memehna geus ngajawab kos kitu hareudang aing mah henteu kieu teh alhamdulillah henteu kitu ieu mah lain pan atuh naon-naonan sia make jeung naliti usaha aing usaha aing geus basi pelit deh Ki Haji nu kos kieu pelit asal ngomong lain gitu Pak Haji kula ieu boga budak eta naon garang-garang ngararaji di imah aya meureun 30-an mah butuh tempat jatuh sia-sia nu magahan ngaji kunaon make jeung ka aing sagala eta lahun teh tapi lamun kieu mah Haji budak aya nu ngaraji di imah 50 mah teu bogaan tempat mah teh rompeng bae gede angin bocor hayang rada bagus je sia dek bangun geus aya gambarna nyencan aya gede gambar we aduh emang blon eta nu sugih teh blon kos kitu teh ngagambar we gambar lain kieu pan nu sugih mah geus tenang bae kayak kumang haji dipanggambarkeun kayak lamun geus satuju kakarak atau lamun di dinya boga babaturan tukang gambarkeun aju gegeran ka mang haji ka dieu geus ulah nyawana naon lah sia mah magahan maji bae sing tentrem nya tah geus bener aya gambarna ieu kieu satuju atau manang nyana geus satuju bae asal leutik teuing ieu mah ieu leutik teuing sapira 5 kamar cak Abah Haji mah nyieun 3 tingkat engke kontrakeun saya aja belon henteu serius ya mah. Nah, ieu akur gambarna, akur. Gas, sia mah ulah nyaon naon, pagahan ngaji. Ieu mah kumang haji bae dibangun ke tukangna ge tukangna. Geus aya teh ngaji. Sia mah geus tarima beres bae. Eta mah taat ngaranna umuril akhirat tama dunya. Masya Allah, tak ieu keur carita lain labun lain laun akhirat di mana nyokotna. Apa cakang jeung Nabi? Ad-dunya mal'unatun. Dunia terlanat. Mal'unun man fiha. Dilanat jelema nu aya di duniana ge duniana dilanat jelema nu aya di duniana terlanat illa man zakarallah kecuali jelema nu zikir ka Allah hiji dunia jelema teh tapi zikir ka Allah eta mah lain laknat wa ada jeung anu ngalaksanakeun kana amanat Allah eta mah dunia nu dipake ngalaksanakeun amanat Allah eta mah sanajan bentukna dunia lain mal'unun tama akhirat tama nu kos kitu mangaran. Nomor katiru wal alim wal muta'allim nu ngajar jeung nu ngadengekeunana dunia teh
lamun nu dibahasna eta adalah agama nu ngajar jeung nu ngadengekeunana yakni guru jeung muridna lain dunia labun walahun tama akhirat tama. Jadi geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi, ad-dunya mal'unatun, dunya terlanat, mal'unun bantia, kecuali 3 perkara. Hiji jelema nu zikir ka Allah, dunia tapi akhirat tama pibuktieunan. Kadua ngalaksanakeun amanat Allah, boga harta digunakeun pake perang, digunakeun pake lillahi kalimatillah, masjid, pondok, pesantren, majelis taklim. Eta mah sanajan bentukna dunia umuril akhirat. Nomor katilu al-alim wal muta'allim. Nu ngaji jeung nu ngadengekeunana sanajan dunia eta tetep bae akhirat. Tuh nu mantak wa mal hayatud dunya illa laibu walahun, kecuali 3 perkara. Geus engke nalika maotna ge jelema anu 3 perkara eta mah hiji nu zikir ka Allah, nu inget ka Allah, ya salat ya zakat ibadah lah. Nomor kadua ngalaksanakeun parentah-parentah melalui dunia. Nomor katilu nu ngaji jeung nu ngadengekeunana. Eta mah ketika sakaratil mautna didelekeun sorga, didelekeun neraka, didelekeun sorga, didelekeun neraka, eureun-eureunna di sorga, bahkan dirina teh sieun kana paeh. Nu matak wani perang ge teh sieun ka paeh lantaran paeh sorga. Nu matak diibah wani ka dieu eta teh keur hayang paeh. Cajan teh cenah kiai. Inget ka paeh minimal lah babakalan gitu jang paeh minimal kan kos gitu. Kamari prekan 2 minggu teh apan atuh dipake ngalancong mah lupa. Macem-macem atuh lah ngaji henteu cenah maning urang ka ditu bae ka Karang Bolong. Henteu lolobana mah pugu kesel cenah ieu teh ngaji. Emang kunaon gitu rindu ka tukang uduk tolol tuh. Ai ka aing teu rindu ai ka tukang uduk rindu. Hakikatna dunia wa mal hayatud dunya illa laibu walahun. Loba tafsiran labun walahun kukula geus disundakeun tadi nu paling babari tadi labun mah ngalaksanakeun maksiat, lahun mah nahan tina ibadah. Abeh nginahin ke kapanggi bae urang jeung ayat eta. Oh iya geus lamun aya urang nu menta jariah urang lah henteu, urang keur lahun dunia aya teu digunakeun lahun eta nu bakal jadi siksa. Nu bakal jadi siksa selantaran akhirat mah lain labun walahun. Urang dunia loba tapi digunakeun pake akhirat teu jadi labun walahun. Akhirat labun walabun lantaran cak Gusti Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aing teu pati ngadamel ka jin jeung manusia kecuali kudu ibadah ka aing. Berarti nu dipake ibadah mah teu kaasukeun labun walahun. Aing teu semata-mata nyieun manusia jang labun walahun kecuali non kecuali jelema nu poho ka aing tah nu poho ka Allah. Dirina poho ka Allah labun walahun. Dunia dipake poho ka Allah labun walahun. Urang kuari mameli mobil bus, tetangga kabeh ngoromong bu meuli bus tapi barang urang kanyahoan ku tetangga besi deuk jarah yeuh ka dieu ka bus ya ayo naik ka Banten gratis. Poe Minggu yeuh urang ngaji gratis. Besi endek ka mana ieu pake bae mobil gratis. Eta mah henteu labun walahu. Malah cek tetanggana mudah-mudahan ki haji ka beuli mobil deui. Angkunan beung ngeunaheun jasa mobilnya mah. Ke rumah mana ge gratis bang. Anu miskin ngarasakeun kasugihan batur eta teh di dunia bae di dunia geus kangeunahan jang fakir miskin di akhirat moal henteu. Moal henteu salamet lantaran di dunia na bae geus di kenaon kitu didoakeun. Jelema sugih kemudian kapalingan mobilna tetanggana ngadenge leungit mobil hadege. Berarti teu beres anu sugih. Tinggal kitu bae babari jasa. Asal tatangga hadege we teu beres berarti. Lamun kieu mah Pak Haji leungit mobil nu mana? Mobil anu kijang teh nu sok dipake ngaji teh nu kula sok miluh, masyaallah. Kadang kuno belah ditu Pak Haji leungit mobil nu mana? Nu pernah kanterkeun pamajikan kula ka rumah sakit waktu ngalahir teh, masyaallah, masyaallah. Pak Haji leungit mobil nu mana? Anu pernah dibawa ke Banten teh, masyaallah. Kabeh ngamasa mudah-mudahan bae lah Ki Haji sanajan leungit gengke ku Allah dibayar deui, dibere deui, diganti deui tuh. Eta tinggal dengekeun tatangga bae.
eta teh utusan Allah. Lamun di dunia da kos kitu, di akhirat lagi engke bakal kos kitu. Lamun di dunia dipake kadedeu, di akhirat lagi pasti. Ki Haji anu kunaon muriang, Ki Haji anu ngabangunkeun pondok teh, Masya Allah, urang layar dieu tuh kan gitu. Ki Haji anu muriang, unung Ki Haji nu mana? Anu baheula urang minta jadi hati dibere teh, HDG. Tek modal. Modarna ge ngageleger. Geus cuma ulah anu disalahkeun dengekeun tatangga bae. Dengekeun tatangga bae. Nah iyalah hakikatna dunia mah wa mal hayatud dunya illa laibu wa lahun. Ay akhirat walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Yakin ari akhirat mah desa akhirat nya surga. Eta leuwih bagus ka jelema anu ngajaga kana syirik. Afala taqilun. Hei kafir afala yaqilun, bisa takilun bisa yaqilun. Mun takilun kitu ka urang kabehan, apakah maneh teu malalikir atawa kafir? Apakah eta kalalapir teh teu malalikir teu ngarti? Sing ngarti atuh kadituna payuminun arariman. Endahan teu ngalarti. Padahal mah waladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Yakin desa akhirat leuwih bagus ka jelema anu takwa, anu ngajagaan syirik manehanana bakal akhirat. Kok bisa leuwih bagus tibatan dunia? Lantaran di akhirat mah kanikmatan anu hakiki. Eueuh ngeunah eueuh teu ngeunah di sorga mah sengit beneran, bagus beneran, gelis beneran. Kaya pacekcok di surga mah jeung deui makin hari makin nikmat, makin hari makin lazat, makin hari makin beda. Per harina kanikmatan makin tambah. Nu mantak urang ibadah sing teger lantaran inget kana waladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Mudah-mudahan urang kabehan dijadikeun jelema anu yattaqun, dijadikeun jelema anu ibadah sehingga orang di akhirat diasupkeun ka surga Allah babarengan jeung para nabi, khususna Kangjeng Nabi urang jeung para wali-wali Allah nu urang dicintai jeung para guru-guru urang nu nuduhkeun ka urang kana jalan akhirat. Amin ya rabbal alamin.